Astagfirullahaladzim. Batur mah bulan Rayagung kamari teh arangkat ka Mekah jadi haji. Der panayagan mepeuting ieu jadi anjing. Aingan cekat terangan sungut anjing teh najis. Disebutna oge najis mughaladhah. Ku najisna eta sungut anjing, lamun eta sungut anjing anta kana leungeun urang teu sah urang salat, kudu dikumah ku cai make taneuh ongko 7 kali deui. Ku najisna. Tapi sanajis-najisna sungut anjing aya keur ngumahna cai jeung taneuh. Tapi lamun sungut sia nyinggung kana perasaan aing, cai naon anu bakal bisa ngumah. Di sini survei membuktikan. Jadi sanajis sungut anjing melalui najis di batan sungut sia bieu ka aing. Agama naon sia? Islam. Hah? Islam. Bener Islam. Bener. Al-Islamu man salama muslimuna bilisanihi wa yadihi. Ari Islam teh sesama umatna silih salametkeun ku leungeunna jeung ku lisanna. Kewajiban umat Islam silih salametkeun ku leungeunna jeung ku lisanna. Ayeuna ente ngaku agama Islam tapi eta sungut, tapi eta leungeun dipake nganyerihatekeun batur, nu kitu disebut Islam. Goblok sia. Ai akang nyeri hate kunaon atuh? Kunaon? Kunaon nanya ieu. Kunaon teu gablek rumah sia hirup teh. Ai bapak aing dikenangan si Dewala dikenangan ai datang aing dikeplos-keplos. Era aing datang ka dieu teh rek ngahibur. Nepi ka beureum beungeut aing bakat ku era tanpa usia. Keur mah beureum tidak dina. Cida-cida teuing. Bapak aing dikenangan ai aing dikeplos-keplos. Pang-pang rumah kating tuh geblos. Ulah naon ngawaku naon sia ka aing. Kang, air rumah sama akang ieu teh ke rumah sakang hampuranya. Ieu teh ke kiki teh ngeunang beteknya. Sama akang rumah sakit itu teh dikenangan hampura we Kang atuna. Dume hampura beunang dipentak der kasalahan dijieun-jieun. Ieu batur. Mun minta lagu saha ieu teh? Minta laguna Bapak mana? Bapak akang itu tuh. Saha? Bapak itu teh pangger akang itu. Bapak Semar kabina-bina teuing sia make digugu atuh. Da menurut lagu atuh dawang si Siliwangi naon teh. Saha nu menurut lagu teh? Bapak Semar, Bapak Akam, tuang sama bapakmu. Make digugu sia mah. Nah, kolot teh. Saha kolot? Ya kolot. Lamun hayang nyaho Semar itu manusia eksperimen. Lakuana teh manusia percobaan kumaha Kang pamali eta teh Semar teh manusia percobaan satria baja item teh eta. Aduh leungit bajana tinggal itemna. Waduh kabina-bina teuing sia teh meneueun nu ngalarti si goblok teh doraka ka kolot nya Semar doraka ka aing. Lamun Semar hayang senang hirupna kumah dampa suku aing teh tuluy inum jadi panjang sugana nepi ka TBC ka rieu beukang ulah kitu hayang kawalat dorakat digawang kitu teh kamali kukuring mah diajenan teh kolot teh Kang teh Semar teh kabina teuing gogoh kabina kumaha atuh teh batur mah dipunjung naon Semar beungeut bodas awak hideung ada kitu atuh logatna atuh batur mah melak sereh teh hektaran melak sereh teh paling saeutik 10 tumak dar bapak aing mah melak sereh dina sirah sabab pangeran mereka hampura ka eta jelema lamun eta jelema teu dihampura heula ku anakna dibalik teh totat dibalik nage terus malik-malikeun akidah si goblok bahaya naon awak buci truk juga entok jaluna aduh awak hideung beungeut bodas pinguin lain kade ulah hareup teuing teh Kang
Siapa Brin? Kanyahoan aya nama sia. ngomong Teruskeun sok. lanjutkeun Teraskeun jang. Tah gitu. Lain. Teraskeun meneme eta kumaha? Teraskeun. Sok. Nu matak bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, urang teh penting ngahormat kanu jadi kolot. Lain kitu lain, tadi mah lain kitu lain. Sabab indung tungu rahayu bapak tangka derajat. Lain kitu tadi mah lain. Indung tung saha teh si goblok teu gane. saha Kang teh Ada lain kitu tadi nage. Sabab pangeran marek ngahampura ka eta jelema lamun eta jelema teu meunang ridho hampura indung jeung bapanya Tadi penyepen. mantok kitu. Tuh sarua. Pek lawan tak si goblok. Ternyata naon teu cios deui wae otakna si eta ka bina-binanya euy hese dipake ngalah duit teh ampun hese dibawa jadi barang tong ngahampura atuh moal prak mun belegu tengah hampura henteu nyaan bisa ngajak gelut teh ka aing paduli sa bapa aing mah deuleu eta nu bejakeun sa bapa nama ada mangana neungeuna nyaan ka aing sia teh nyaan teh boga ajian naon sia teh ngajak kitu teh ka aing ya nyat sampah sia kana ilmu aing teh deuleu boga ajian kilat braja kilat braja cetek panca braja kilat bajra deuleu nya aja teh rasakeun sia kunajar kilat bajra ya Allah tangke sileung mah cing leuwih ti aing wah memang karasa ku kaula eta ajian tapi rasakeun kilat bajra waduh sok sia
baru kana kilat bajra hiji-hiji goblok atuh bere kasebetan aing kilat bajra hutang pati dibayar pati kilat bajra hutang wirang dibayar wirang ai dewe teh Pancaburaja nya Pancaburaja ayeuna bagian kuring ngagoler la ilaha illallah ngagoler enak kuring udah malah ngagoler aduh kekerepengan dah malah dong nyen pika amekeun aing goblok kekerepengan euy oh kikituan aduh lamat pisan otak nyaan anjeun oge geuning kilat bajra deleukeun aing ka bejiga tuh walah Pancaburaja 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 woi Pancaburaja walah Pancaburaja sisa beda-beda teuing sia teh goblok ngerakeun tina taku ka aing teh geus sana